Harita urang balik sekolah sekitar jam setengah 12-an. Urang mapai galeng niatna urang naik balik ka imah. Sakola urang ka imah urang lumayan rada jauh. Lamun naik ojek urang buka sepatu. Soalna eueuh jalan pamintasan deui salain eta. Lamun urang mapai jalan gede jauh ka cida, nya kapaksa urang buka sepatu. Ngalewatan eta walungan. Dina walungan eta urang ngarasa peurihna cai anu sakitu gedena. Kacape ieu sing jadi ibadah. Sakola ieu urang sing jadi ilmu. Sing urang ngarasakeun nu ngaranna kapeulih, kasedih. Urang ngalamun dina luhur batu. Bari urang boga pemikiran kacape ieu sing jadi ibadah. Sakola ieu urang sing jadi ilmu. Sing urang ngarasakeun nu ngaranna kapeulih,